Raja Sumbi ngabdi Dayang Sumbi satarajana. Dayang Sumbi teh awewe anu gelis. Banyak raja jeung pangeran hayang ngawinkan manehna. Dayang Sumbi akhirna mutuskeun ngasingkan dirina ka bukit jeung saekor anjing nyaeta Tumang. Dina hiji poe rentangan anyaman murag. Deh, ilah sagala murag eta benang teh. Keur kagok deui. Geus lah sing saha bae nu daek nyokotkeun jeung nganterkeun eta benang. Mun awewe abdi jadikeun dulur, mun lalaki abdi jadikeun salaki. Harita teh Tumang nyokot benang jeung nganterkeun benang ka Dayang Sumbi. Dayang lantaran kapaksa, Dayang Sumbi kudu nanganikaheun si Tumang. Tapi ka barudak namina Sangkuriang. Abdi keur hoyong pisan jantung mencek. Juk Sangkuriang pangtiangan heula eta jantung mencek. Mohon mak, abdi bade ka hutan jeung Tumang. Oh nya tos jang, hati-hati nya. Mohon mak, abdi indit heula. Waktu Sangkuriang jeung Tumang nepi dina hutan, Sangkuriang ningali hiji celeng, ana tapi Tumang malah ngagegel baju Sangkuriang. Kumaha semuanya Tumang? Jadi weh bulan abdi leungit. Dayang Sumbi langsung ngagoreng eta jantung teras ngadaharna. Maha mak, benar teh. Kenapa pisan Sangkuriang? Ngomong mana eta si Tumang? Sebenarnya jantung nu dihakuma eta teh jantung si Tumang mak. Naon? Katurunan mana Sangkuriang? Naon sih mak? Mak mending ngabela si Tumang sampai dia ke abdi. Mana nyaho teu? Si Tumang teh bawa maneh. Manehna jelmaan pangeran diturunkeun ka bumi. Artina maneh geus ngabodoh-bodoh kana sorangan. Teu mungkin mak, teu mungkin. Bapak abdi lain seorang anjing. Sangkuriang eureun dina hiji hutan. Teu lila Sangkuriang kapanggih jeung saurang petapa sakti. Budak kasep. Kunaon anjeun sorangan di dieu? Mana rerencan anjeun? Ki, abdi keur aya masalah sareng mak abdi. Teu perlu nyaho saha abdi, mending anjeun ikut abdi ka abuni. Muhun Ki. Dina perjalanannya Sangkuriang kapanggih jeung Dayang Sumbi nu masih merupakan parawan Bugis kusabab anjeunna pake ilmu awet jaya. Di dina Sangkuriang teh ngenalkeun Dayang Sumbi salaku indungna. Saha nami anjeun? Kenaon di dia sorangan? Nami abdi Dayang Sumbi. Abdi keur neangan kayu bakar di dieu. Hah, Dayang Sumbi. Emangna kunaon? Naon nu salah ti nami abdi? Tenan naon? Menang teu abdi ka rumah anjeun? Menang. Hatur nuhun, Gelis. Saban poe Sangkuriang ngajalin hubungan jeung Dayang Sumbi. Maranehna samakin tambah cinta. Hiji poe Dayang Sumbi teh masa buluk Sangkuriang. Dayang Sumbi kaget sabab aya bekas luka anu mirip kajadian jeung anakna. Tapi Sangkuriang teu narima bahwa Dayang Sumbi teh indungna. Saterasna Dayang Sumbi ngasih persyaratan nyaeta ngajieun parahu sagede saacan hayam barokok. Sangkuriang liat kumaha caranya ngajieun parahu sagede kitu dina waktu saeutik. Kemudian Sangkuriang kapikir minta bantuan makhluk boga pertapa sakti. Bawa. Naon teh aya nu bisa abdi bantuan? Jangan yang diperkerjakan nu anjeun lihat teh. Maraneh kabeh kudu jieunkeun kapal nu gede. Sancan hayam barkokok. Naon? Moal mungkin abdi bisa ngagawe kereta kabeh. Eta mustahil nu dikerjakeun. Abdi teh hayang nyaho, lamun teu maraneh kabeh abdi musnahkeun. Mohon Tuhan, abdi bakal ngabulkeun panekan Tuhan.
Dina waktu makhluk keur ngajieun parahu eta, Dayang Sumbi sieun sangkuriang bisa ngabulkan permintaan anjeunna. Dayang Sumbi neangan cara pikeun ngagagalkeun maranehna. Dayang Sumbi akhirna nimuan cara nyaeta mukul alu pikeun ngabersihan beas. Kunaon maneh eureun? Lanjutkeun pagawean maneh. Maaf, abdi teu bisa ngalanjutkeun kerjaan. Kusabab suara ayam teh kangkorong ku abdi. Icing, tong loba omong.